hiji bibit di mana yang jadi sempurna kudu diplak, kemudian bibit nageh kudu pilihan nu bagus, tanahna kudu diurus jang pijadilna geus kitu kudu disiraman dipager. Sanggeus itu kadeuleu ku urang nengtet, geus nengtet ke nongtot, beda ta nengtet jeung nongtot. Lamun bobogaan urang nongtot, lamun bobogaan lawan urang siawa sok abana bae eta nengtet eta bobogaan awewe nengtet. Lamun nu Haji Pendi mah lanafak geus teu nongtot. Aduh, insyaallah. Jadi sanggeus teh jadi ngaranna sirungan, sanggeus teh sirungan engke kebal lantaran terurus dengan rapi pagerna, kemudian siramanana nyiramna engke pangpangan, sanggeus teh pangpangan kemudian kembangan, sanggeus teh kembangan kemudian buahan. Buahna ge teu gegeraan amis mimiti pentil, geus pentil gede masih kene can aya amisa peuheur gede haseup payet heula haseup geus haseup terus bareubeuk geus bareubeuk asa karak amis. Atuh ieu mah kakarak ge mah santren 2 poe hayang jadi kiai. Kakarak wiridan dibere sholawat ti kiai 4444 sabulan 2 bulan 1 tahun geus jadi wali. Maningan didagorkeun huluna. Atuh pepelakan kita timelak. Kajadi baheula angel. Contoh buah darmayu baheula. Eta buah darmayu teh kabuahan teh kalapa kabuahan sabaraha? Cih, atuh lah sambarangan. Tah, dipelak geus dipelak, jadi heula geus jadi pangpangan geus pangpangan, karak kembangan geus kembangan, pentil geus pentil eta ge mun teu ragang. Pentil aja eta encan geunah tadi dahar teh pentil. Masih kene pait haju ka dihaseup, beuki haseup. Terus karak amis. Ka amis buah teh ka amis buah angel. Urang ibadah ka Allah ka hayang jadi wali atuh angel nu mantak ngabahasakeunana pepelakan. Nu mantak Tuhan Syekh Abdul Qadir ngabahasakeun pepelakan abai ka arti ulah ieu mah wiridan ilallah. Mun sabulan bae wali nih gua nih. Ya, hati-hati kalau dengan wali ya. Sini jam lu. Ya. Sebab kamu kan berhadapan dengan wali. Kalau pengen manfaat, sini jem lu. Sini kayan lu, kayan sama renda lu. Kalau mau manfaat, ya tungtung nama jam dibikeun. Sama renda dibikeun. Nyanana kabu, ilmu teu manfaat. Tinggal hareudang udah. Aja ka jampang gak dipenyangan teluh. Lain jadi wali pan silih teluh. Nah, eta angel. Nah, ieu rahasia ngabahasakeun teh kos gitu. Masya Allah. Sing hade ketika geus jadi, sing hade ketika pentilan, sing hade jaga. Nah, jadi lamun kiai boga pondok pesantren, eta teh geus jadi ngaranna nu kos kitu aju aya santrian, aya geus kembangan. Begitu tek pentilan. Ku ari kabere ku bupati. Aduh tata dinanyana tentrem ngaji jeung santri teh ibarat buah maya pentilan kaondang ka pendopo ti Tamaca Yasin balikna dibere 3 juta teh sebapun sabaraha. Aduh Gusti Allah nu agung ragang pentil ragang. Iya bahasa wali luar biasa. Masya Allah. Tuh kan guys, syariat ibarat bibit taneuh kolbu eta adalah taneuhna
kurang bibit syariat dipelakeun di tanah kolbu dengan harapan supaya jadi ieu tangkal syariat abeh sanggeus teh jadi teh diharapkan kurang teh ieu kembangan aju buahan engke buahna ngaranna samaratid darajat engke lamun geus buahan minimal urang bisa ngiuhan diri henteu beuni bati buah ge bisa ngiuhan. Buat tangkal kayu gede amat cicing orang dia ngiuhan. Wih cenah tau mah buahan kajeun, buahan ge urang mah ngiuhan bae di dinya, sugan katimpah. Teu ngadahar ge. Peltuk bebuah. Ini kajeun aing mah ridho. Ridho aing mah katimpah ge moal pati-pati ragag lamun can asak. Aju diteangan benyana. Oh, cenah mah urut kalong kajeun, urut kalong ge asak. Nah di dahar urang. Ilah waliullah lirti beda jeung tangkal kayu ya nek kawalian teh saha anu leuk cicing di dinya memandang rindang indah kada hate ngiuhan di dinya ngiraheun sejuk urang masyaallah haju aya kembangan kadeleunangeunna pentilna kajen teuing pahit-pahit ge atuh bisa jang anu nyiram mah dibutuhkeun dipake metis haseum gitu kene komo amis mah aya kasegeran di samping ku urang dinikmati orenganan eta teh bisa membunuh kuman-kuman masyaallah bisa menambah energi jelema anu leuleus bae sok kadahar buah asak iya karim jadi seger wow begitu didahar langsung ngaceng ye berarti asli asli ya gitu tak iya abeh babari maksudnya teh bahasa wali makan hese zuri abadus syariat dipelakeun bibit syariat masa sih syariat bibit jadi syariat lir teh beda jeung bibit sebab eta mah kakarak ge kakarak bisa dipelat mentak syariat mah teman sakadar bibit encantang tubuhan jeung henteu dipelakeun ku urang pi ardil galbi di dasar taneuh kolbu atuh kolbuna ge do urang dek dipelakan kudu diurus heula hayang nyaho coba melak buah ku urang diantepkeun bae di taneuh anu tandus atuh moal jadi cek Tuan Abdul Qadir mah dina hiji contoh nu hiji deui urang lamun kacang dipelakeun jadi dengan bagus komo ku urang disiram kejul dipager beungeun bagus kacang ku urang kuari diantepkeun bae nah dua macem lamun melak kacang diantepkeun di luhur taneuh dua macem lamun henteu kumaha nu kabawa banjir ieu syariat teh kudu dipager horenganan ulah sok dibawa ka pendopo ulah sok dibere aju nyeun proposal kiai nu nyeun proposal ieu ngaranna syariatna teu dipager ieu ditonggerakeun ieu ulah cek-cekan sia dia sia nu nyeun proposal lagi tah lian buta fiha syajarata syariat supaya jadi tangkal kayu anu teger diharapkeun buahan samaratid darajat ya karim masyaallah geus atuh kuarina kolbuna rapihan sebab ieu taneuh supaya bisa dipelakan syariat duh aya waliullah teh keur fana artina fana teh keur teu inget ka dunya inget ka Allah rusak murid-muridna neulekeun guruna bae ieu guru cicing bae kok diuk bae di majelis pas waktu zuhur datang waktu salat didelekeun deui ku muridna teh sajam can udah jam 2 geus tere asar toel mama salat mama sholat wah mama jadi kieu nya jadi anjeun
awas sholat kita lanjutkan baik kemana sholat ih pan kami hayang di mana lah mama mau sholat wah iya keripana makan kos gitu ta esok gue terus ke muridnya didinya ya opat nu dua sholat nu dua henteu aing mah jadi guru oge nuturkeun guru bae guru sholat aing sholat guru henteu aing teu eta mah deres patuh kene ieu mah lain pan mun guru menang berkat ku aing nu aing ulah ku guru atuh pan bahaya tah kos kitu mah tuh ngerusak sama murid kos kitu mah tuh akhirnya nu dua sholat nu dua andai nelekeun nu dua nelekeun guru nelekeun nu sholat nelekeun guru nelekeun sholat dibukakeun hijab ku Gusti Allah nelekeun ka guru doang patuh ka guru kumaha dibukakeun hijabna kadeleuna horeng sholat tapi nonggongan Baitullah padahal mah nang ngompas kan ngompas boh kiblat lagi pohara ngompas nage jeung para kiai nyana sholat mustaqbilal Ka'bah Allahu Akbar dibukakeun hijab nu dua muridna ternyata kok nukangan Baitullah horenganan kolbuna ketika sholat ingat ka karung berarti nukangan Baitullah ketika sholat ingat ka pejabatan berarti nukangan Baitullah tah urang teh ieu gambaran jang urang atuh lain gitu bae urang ge sehari-hari nukangan Baitullah sebenarnya mah ngobrol ngomong usolina ngagaleger mustaqqa bilal Ka'bah teh horeng nukangan urang Masya Allah karim eta murid dua ya Allah itu sih salat geus jacak aing geus sia salat teu ngarep kiblat cak saha geus ngompas ku aing kadeuleus nu tekangan Baitullah ngahulang nyana karak dicarekan ku guruna aing mah kadeuleuna ku sia teu salat makan aya awal aya akhir di mana nu aya awal aya akhir tamalalagaan ai salat aing mah geus daimus salat sepanjang aing mah salat sia mah salat tapi kan nu kangen Baitullah murid bisa neulekeun lantaran patuh ka guru bisa dibukakeun hijab sarua bae atuh leuleutik kanana murid nutur-nutur guru bae teu kudu meuli beas geus lah wazuriya wallahu a'lam bishawab tempat ruh jismani dua jasad ialah daging jeung getih awak urang aya dagingan di sana aya getih di dinyalah aya ruh jismani eta hirup ruh jismani anu kudu dijaga melalui ilmu kedokteran hati-hati ya Pak karena udah tua kalau jalan jangan terlalu cepat sebab kondisi Bapak ini kan udah tua nggak boleh terlalu cepat sebab mudah capek harus sadar ya kemudian Bapak ini udah banyak yang koslet beberapa jurusan ini koslet mulai dari gigi telinga koslet semua apalagi yang satu udah nggak fungsi ya udah nggak bisa obat ya sadar ya ini ruh jismani sudah tidak main lagi kalaupun ada kemauan harus berjuang istrinya pun memperjuangkan dengan penuh dedikasi capek tapi tidak berhasil perjuangannya sia-sia sehingga seakan-akan menghadapi kadal jadi lain perang bae berjuang mereka dan eta gawe sok memperjuangkeun nya gitu tapi nihil Masya Allah inilah ruh jismani jurusan ke jantung jurusan ke paru-paru jurusan ke ginjal
jurusan ke usus, jurusan ke lambung, jurusan ke otak. Ini ada ruh jismani. Itulah yang sering kita masalahkan melalui ilmu kedokteran medis. Sangat mementingkan orang. Nomor kedua, wa maudhi'ur qudsi as-sirr. Tempat ruh qudsi masir. Jadi aya sir. Lamun urang nyaritakeun kolbu, bentuk kolbuna okos buah sonobari. Sok diomongkeun ku urang eta adalah hati sonobari. Padahal sonobari mah bentuk buah sonobar. Namun di Timur Tengah aya buah sonobar percis kos jantung. Nah eta teh urang sok ngomongkeun, ieu waduh hati sonobari. Eta mah bentuk. Eta mah bisa lamun luka dokter urusanana. Lamun infeksi dokter urusanana. Bentuk buah sonobar. Jantung, kolbu, ulu hati dan lain sebagainya medis. Tetapi justru makna di jero eta adalah ruhul qudsi. Anu didinya aya sababaraha dimensi. Dimensi kahiji, dimensi kedua, dimensi ketilu, dimensi keempat, dimensi kelima, keenam. Indra cuma ada 5, tetapi didinya ruhul qudsi mah aya dimensi ketujuh. Ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Kangjeng Nabi sampai lebih dari 10 dimensi. Kangjeng Nabi mah ruhul qudsina teh melebihi 1000 dimensi. Sehingga langit, luhur langit kadeuleu kabeh. Bumi, handapeun bumi sapatala katingali ku Kangjeng Nabi. Andai kata menghendaki Kangjeng Nabi diperlihatkan masyrik dan maghrib, manusia sebelum Kangjeng sampai Adam, manusia setelah Kangjeng sampai kiamat, katingali ku Kangjeng. Dimensina geus lain deui tah mah. Bahkan Kangjeng Nabi lewat ke kuburan anu disiksa, Kangjeng Nabi lewat ke kuburan anu menang kesenangan. Kangjeng Nabi itu selain mendengar, melihat langsung. Masya Allah karim. Lain sekedar eta dimensi kaditu. Baas digiring ke masya timbang amal katingali ku Kangjeng. Setelah eta Kangjeng ningali manusia nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim dengan berbagai tingkah manusia nyebrang. Dimensi nama si katingali ku Kangjeng Nabi jelema di akhirat di surga. Berbagai tahapan-tahapan manusia cicing di surga, tahapan-tahapan manusia cicing di neraka. Ku Kangjeng Nabi katingali. Masya Allah geus hese nyaritakeunana. Urang mah kuari indra nu 5 ge indra nu 5 geus parareu. Panca indra urang geus parareu. Geus teu bisa di luar indra nu biasa neuleu teu bisa. Aya neuleu kuntilanak. Eta mah baturna kan kadinya mah. Tuh lain ehem. Aya dedengean di luar dedengean tapi dedengean nu seuseurean. Ngan nyilikiti. Perasaan nu ieu bae urang mah. Aambean nu ieu bae. Ka kota aambeanana asana loba amat menu anu mantep ya. Tuh kan aambean urang. Asup deui urang ka mall. Waduh, wangi parfum Paris ya. Masya Allah kaambekan ku urang. Urang ka pondok ka tukang Haji Pendi geus embung ambe urang dinya. Bentek ieu mah ye, ngising di mana bae. Pondok eta kan. Ambean urang mah paling eta bae. Di luar eta teu kaambe ku. Teu kaambe. Urang keur ziarah di makam. Khusyuk dengan kekhusyuan urang sok aya ambean teh. Ih, naon ieu nya? Kok bau menyan sih? Mulai muringkak bulu da urang. Beunta ulah aing. Ai beunta besi aya ngabeleg gedeg. Ai teu beunta ieu jam makin dahsyat bae. Kumaha ye, aduh kumaha ye, bentak, barang bentak, ya Allah, eta maca ayat kursi, Allah,
maksudnya mah amanar rasul bilang unzila itu eta kaget eta kos gitu teu bisa maca sebab dimensi urang dimensi biasa teu bisa ngalawan kan kos gitu. Nah lamun urang geus manteng hidup untuk apa kan di toriko mah ditanyakeun awak urang hai awak Aisyah hirup jang naon hayo tanyakeun ka diri urang tanyakan rumput yang bergoyang tanya mungkin Tuhan sudah mulai bosan tuh nah iya eta teh bahasa kinayah. Nah tanyakeun hei awak Aisyah si jang naon ieu dibentukeun kos kieu kolbu sia jang naon rusia jang naon tanyakeun ka diri urang lamun urang geus bisa nanyakeun ka dinya tet ketika orang salat Aisyah ieu salat titah naon titah babacaan sesuai jeung aturanana jagerakan mah gampang sok baca Allahu akbar kita teh maca Allahu akbar asupkeun ka jero kolbu teh sirna ayo geura sia titah naon hidup kula hirup kula titah salat di jero salat aturan-aturanana ku Allah geus diatur sok geura tujukeun bismillahirrahmanirrahim tahirup aing teh jang maca bismillah bismillahirrahmanirrahim geus aing endeup ngagunakeun hirup sesuai jeung perintah Allah alhamdulillahirabbil alamin ngarasa urang diparentah tah kadinya tah jeung ngarasa bahwa hirup jang kadinya Ar-Rahmanir-Rahim hirup teh jang maca eta di jero salat Maliki Yaumiddin lantaran urang teh memfokuskan hirup jang maca eta di jero salat baheulana tah urang teh moal kasih sigagi gir-gir sekali dua kali latihan terus latihan engke bangka eleng fokus urang gade eta encan mencapai dimensi ke-6 can kakarak biasa bae ketika asup deui set urang teh memfokuskan hirup jang maca eta urang bisa da urang nang Allah mulai naik lain nang urang tadi makan rasa memfokuskan hirup aing jang maca eta fokus nang urang kene ketika horenganan lain nang urang nang Allah diasupkeun ka dinya tek satu titik sababaraha macam satu perintah Allah kedua memfokuskan hidup untuk baca eta nomor katilu engke horenganan di dinya teh aya kekuatan Allah nomor kaopat horeng di dinya teh lain gerak urang meunang Allah da eta urang hayang mencapai ka dinya teh kudu ngatur heula ti awal henteu menang datang-datang ge Allahu akbar nang Allah karaya Bismillahirrahmanirrahim Allah tanang Allah tahanang Allah Allah lain kudu dipaksa gitu lain datang sorangan jadi engkena aya sorangan naik nah lain dipaksa eta mah ngaranna hayal lamun urang memaksakeun model kos kitu urang termasuk penghayal keras berat teu bisa moal bisa jeung salah atuh biasa we mimiti syariat Allah sesuai jeung syariat urang can inget ka Allah nancan make syariat beda Allah cak syariat teh kuduna didatangkeun ieu ka dieu ka pundak atau ka ceuli Allah urang make syariat teh inget ka Allah ka syariat ingetna Hu akbar yeuna teh cak syariat urang teh lain cak Allah cak syariat kieu setrapi urang aja bismillahirrahmanirrahim cek syariat ge kudu kadenge ku ceuli bismillah pakai syariat kok gitu itu inget ka Allah pakai inget ka syariat emang nana datang ka syariat eta kos kitu teh terus sami Allah dititah ieu ku syariat inget ka syariat sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd Allah oke syariat kos gitu bae terus wah sia mah ka aing ngahina
terus ini datang ke Angges. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, eta engke lolobana engke bakalna lantaran nyana encan datang ka hayang ka husu sedengkeun hayang sedengkeun ka karak datang ka syariat. Iyalah was-was. Salli syariat dia, maka syariat dan usalli fardhu don sol don to atuh ngaji qiraat mah. Allah sejak kaulah salat maghrib 3 rakaat mustaqbilal Ka'bah makmuman lillahi ta'ala bar. Syariat kene lalagaan takut gitu teh lalagaan mulai Allahu akbar kabira alhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila inna salati wa nusuki wa mahyaya siap atuh kos kitu bae syariat mah keur salat ge inget ka qiraat sapa mahyaya wa mamati lillah beres. Madak syariat mah angel ka sorga. Bagus gitu diuja-uji. Mulai ya. Wa ma ana minal mahyaya wa matillahi rabbil alamin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Perasaannya na kurang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Kuda middin. Salah syariat mah kos kitu we. Wah, dumadak bangsa ahli qiraat angel ka surga. Ahli qiraat mah angel. Maka beberes eta bae nya nama teu kaburu ngabeberes batin, bacaan bae. Ji mah kumaha gitu. Ngan datang ka syariat ya atuh surga kan angel. Angel. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Cak babum teh imam sial ieu. Qul ya atuh beres. Tapi geus tah carita da emang syariat mah kos kitu. Urang datang ka syariat diatur-atur ku syariat capek. Nah, kuari tingkat ke eta mah kakarake aya dina makom ruh jasmani. Saya diutar-atur ke nyalah-nyalahkeun batur, salah ta. Ruh jasmani. Bisa datang ka ruhil qudsi. Namun tadi pelajari itu malah datang. Pelajari kurang. Ya sababaraha tempat. Geus pohoan. Ketika orang mempelajari batin, ruhil qudsi supaya hirup pohon ke orang ge gazohir. Kajen ku bagi poho. Mantak encan rapi syariat lain berarti nyaho. Rukun lain meraktekeunana kudu rapi. Tina nyaho praktekeun sebab engke tinggalin lain berarti ditinggalkeun. Boh tah mah kitu mah syariat aing mah geus henteu. Boh atuh kuari aing geus datang ka hakekok. Lain berarti henteu bersyariat dihitung-hitung sebab kuari ngurusan ruh. Mulai tanya-tanyakeun roh teh ku urang sian dek ka mana? Nek salat, ai salatna sia ko leumpang teh ka masjid.
emang andek ke masjid nek naon emang lamun salat di imah kunaon jaai Allah mah di masjid di imah tuh aya bae berjamaah kita kusaha sia berjamaah pan kita ku Gusti oh geus bagus atuh pan atuh pan titah ku aing si sia haju susuit di jalan hayang ka alem ku tetangga dibodem sia ku aing bertanya-tanya urang mulai ngahudang-hudang ruh kursi jeh di ka mana maneh di ka masjid ndek naon ndek salat maksudnya kok ke masjid sholat baca di imah bae ge masalah tapi kan iya berjamaah kok make jas sih tanya kan di imah mah kon make kaos aya merek Grinso ayo kok sia ke masjid batu wani kun make jas aya muatan naon sia bertanya-tanya urang ieu nya mantap kali torikot bakos kitu capek ngurusan eta jaheunya kok orang make kaditu make jubah di imah konte kok di ke masjid memakai baju necis kok di imah henteu sih aya naon sih unsurna Allah kan neuleukeun ka sia berarti sia aya muatan-muatan ya terus we ngurusan supaya murni lillahi ta'ala nah mulai ge salat kok sia salat sia bagus amat baca lemah kok salat sorangan cepat amat eta lah permasalahanna bertanya-tanya awak sia loba jelema bangun dek huhusuan teh kabeh disebut KH supaya di AF kok aya sorangan manusia bangunna teh tumaninhan lah nu neuleuy emang aing teu neuleukeun ka sia emang parangsana dia aing teu neuleuh ka dia awas dia ku aing jia tu Gusti Allah ngaranna teh dibeskeun ka neraka jahanam sia ku aing nah mulai urang heueuh nya neuk nanaonan atuh urang kok sholat sorangan cepet amat loba jelema kok angel amat awak sia kos nulain ka Allah berarti sia ibadah teh padahal mah pandi imah di masjid ka Allah kene mulai diperbaiki ku urang tanya-tanya ke urang eta lah ngaudang-udang ruh kudsi ieu salat sia mana nu dititah ku Allah Allahu akbar mana nu dititah ku Allah terus dibaca ku urang kok make jeung inget ka perusahaan kok make jeung inget ka kendaraan kok make jeung inget ka bebene segala ai sia kumaha tuh berarti kan sia nu kangen aing cenah lillahi taala orang jero nama lil karung lil sepatu lil motor lil apansa lil jabatan dihudang-hudang ke urang ruh kudsi sir lamun ku urang teh dimulaian moal beres kajen kuku make selamana datang ka paeh ka babawa ria-ria urang hanya jelema-jelema nu sok tafakur jelema-jelema nu sok riyadhah lain riyadhah cara ahli hikmat 3 tahun ajung muka lain riyadhah teh ngajar nafsu selamana nafsu urang teh dilindeukeun nafsu urang teh diajar ku urang supaya hayang-hayang ka hayang nu lain ka Allah piteskeun ku urang ieu riyadhah ngaranna mulai mujahadah perang salila hirup urang perang jihadul akbar dia mulai kurang set engke timbul mulai tidinya heula tah urang mun salat Allahu akbar Allahu akbar kabeh terus kabeh siap titah roh hirup tah titah maca eta tah bismillahirrahmanirrahim tah hirup teh jang maca eta tah bu hebatnya sia bisa baca eta ge urang kene tah mah tah urang kene alhamdulillahirabbil tah sia titah maca terus Ar-Rahmanir-Rahim lain haju ngomong kos kitu lain hanya saya makai ngomong kos gitu, terus baca Ar-Rahman, terus Malik, iya karena abudu ya. Salah, alif Malik yaumiddin, iya, tasdidan, iya, teman ngarana, belajar maca, seakan-akan seperti itu. Terhirup kurang fokuskan kadinya, bakal husuk ya. I pelajaran pertama seperti apa? Hirup. Mun urang keur salat hiji heulanan keur salat hiji engke ka ditu nangge ngambal ya keur salat tah kita bismillahirrahmanirrahim hirup teh jang eta alhamdulillah hirup teh jang eta engke ngageser mungkin seminggu mungkin 2 minggu ngageser urang loba Allahan di awak urang sebab perintah teh kurang dilaksanakeun hirup urang fokus ka dinya nah mulai orenganan jaka kekuatan ge ti Allah itu asli nama nang Allah lain nang urang eta aya sorangan engke aya sorangan kumaha diberena ulah dihayal mulai dihudang nah mau diurruhil qudsi asir
geus atuh balikul liwahidin min hanut aya warung-warungna urang balanja. Urang balanja tuh. Urang keur ngurusan ruh jasmani balanja supaya sehat ka mantri, supaya sehat deui ka dokter, supaya ruh jasmani sehat atuh kuari urang teh kudu diatur pola makan. Pola makan kudu diatur, pola minum kudu diatur, pola tidur kudu diatur. Sok tuturkeun ku ari dokter. Memang lamun urang ngurusan ruh jasmani atuh kudu diatur. Wah, ini jamu-jamu tangkur untuk kekuatan yang satu. Wah, ini campur dengan gitu nyahoan jasakannya nama. Lanap campur telur bila perlu kalau ada telur soang. Atuh geus diendogan, di maduan, geus make tangkur, geus lelahnya na ge kieu we. Jauh karasana. Lelahnya na ge lelah. Endahan nyarekanan tukang warung goblok sia. Urang mangpaatna tolol sia geus mulai dagang. Cek tukang warung kok jadi kieu sih? Urusan ada dokter sok. Eta warung likulli wahidin min hanut. Fi baladil wujud dina baladina nagara wujud urang. Deuk kumaha nu diurus aya warung-warungna kabeh. Atuh ka dokter ka mantri sok bila perlu diopnam dan lain sebagainya. Aya nu perlu ginjal, tembak, sinar. Kemudian di paru-paru diempedu aya batu sinar. Dan lain-lain sebagainya aya warungna wa amti jeung aya banda-banda wa arbah wa tijarah jeung aya kauntunganana ketika bener bagus sesuai jeung aturanana jadi sehat awak ye tijarah lan tabura berarti nyanda perdaganganana ye terugi penjual untung pembeli untung nah sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Atuh sarua urang ge ruhil kursi di aya warung-warungna. Kudu balanja urang atuh ka warungna. Urang aya ngaberesan ruhil kursi atuh balanja. Ieu kuari kan keur balanja ye. Ieu kuari urang keur balanja ye ngaranna ye ngan teu marawa duit. Jadi balanjana yang dibere bae. Nah ieu kos kieu balanjana teh. Sakapeung. Teu keur balanja ruhil kursi ye ngaranna ye. Cara-carana kumaha tak balanja tah. Apa untung apa henteuna terserah ente guys. Nah iya ruhil kursi balanjakeun ka warung sok hayang nyaho di baladil wujud aya barang-barang nu kudu dibeli nu kudu diterapkeun supaya hirup ruhil kursi urang sampai sasaran sir. Ya Allah ya Rabb ku hebat ieu bahasa Tuhan Syabdul Qadir yarjuna tijaratan lan tabura berharap kabeh perdagangan anu terugi. Urang dagang segala rupa jang awak supaya nu meuli untung nu ngajual untung. Ilmu kedokteran sarua bae nyanana bisa jualan obat itu nage pasena supaya pas matak sarua bae eta ge balanja kadinya coba ayo tes tensi heula tensi. Siapa nama Jipendi umur berapa? Lupa saya. Lupa masa diri nggak tahu saya waktu dilahirkan saya nggak tahu belum tahu waktu itu saya masih bayi goblok lu udah sono lu biar mati dah cek dokter. Ya udah saya nama Fendi umur oh iya udah 75 iya udah 75 apa keluhannya banyak dok. Sini tensi dulu dah tensi dimainkan kan ku dokter ke pasen kos itu mah iya dimainkan so iya dong dokter juga kos gitu sarua wah ini mah supaya beberapa kali bila perlu supaya jadi ATM dah nah ini waduh Pak Haji setelah bapak ini kasih obat ini enggak mempan ternyata ini penyakit seumur hidup Haji. Jadi udah sekarang mah tiap minggu beli obat ke sini. Boleh untuk sebulan dah, boleh dah untuk sebulan. Udah nggak usah belanja, nggak usah berobat kemana-mana sama aja. Ya udah ini mah ya. Nah, jadi ATM dokter. Nah, hari baik orang ketergantungan karena obat. Kasal puyang saya aduh obatnya beak.
Nah saleuleus itu aduh obatna beak. Ngageser lain ka Allah ka obat. Mulai geus tadi dinya. Nah, ieu pembelanjaan teh supaya mengarah ka Ruhil Qudsi. Sok geura balanjakeun Ruhil Qudsi, posisi-posisina, cara-carana di mana aya sabaraha dimensi teh tah dicaritakeun gitu supaya neuleuh urang teh lain dedelan ieu, dege urang lain dedengan ieu. Lamun si Umar di Madinah, kemudian prajuritna keur aya di Yaman, kok kadenge ku Sidina Umar, Al-Jabal, cek Sidina Umar teh naik. Wih, suara Umar, di mana Umar? Padahal di Madinah. Ketika aya tamu ka Sidina Utsman, cek Sidina Utsman, masyaallah, horenganan loba nu zina, kaget kabeh ge. Lantaran nu namu teh tadi di jalan tas nanya awewe. Kanyawan ku Sidina Umar, terlihat di matamu cek manahanana ada tanda-tanda zina cek Sidina Utsman. Kadeuleuh. Masyaallah karim. Namun Sidina Abu Bakar, Sidina Umar, Sidina Utsman, Sidina Ali boga dimensi lain lantaran Ruhil Qudsi diurus. Urang lamun baheula ka Nuh atau ka Abuya atau ka Yahweh, seri Abuya teh. Aya nu ditampilin ge sageuna. Nu tampilin boko poeana ge nganclong. Aya nu bade bejakeun ya kudu hirup keneh. Kadang jelema ge ngaji boga ka dieu. Ini sarua. Habib Lutfi pegawai kapal ya cara gitu. Kamari Haji Pendi kan ka ditu. Haji Pendi ka ditu. Nanti Haji Pendi ka ditu tek celi datang ka nya ada mandihan lagi. Kurang ngomong di mobil beneran. Turun ya anak wah kabeh betul lagi beneran. Oh berangkat ka ditu. Habib Lutfi keur di luar ge ka jero hees. Hees rasakeun Gus ya. Hees walillahi taala bener hees. Ye. Atuh ieu balik Habib Lutfi keluar deui itu naon tuh? Aduh ditanya Habib Lutfi kenapa dia mau ngantuk membawaannya cenah ya. Ngantuk pembawaan ya Allah ya Rabb. Nah, itu kadeuleuh. Aya dimensi lain. Masyaallah Gus Dur. Wah, luar biasa Gus Dur. Gus Dur teh geus boga, geus ngabogaan 7 dimensi. Geus lewat ti 5, genep teh geus hebat geus F7 dimensi. Terus puguh ke Khalil Bangkala, terus puguh wali-wali Allah nu anu aret di teu maot, terus puguh Masya Maulana Hasawi. Iya, kamari Gus Dur teh. Cuman eta kan kaleupasan bae teu beunang sebenarnya mah. Oke lain keur urgen mangan nyana kan kaleupasan. Ka istana di Amerika ngobrol jeung Bill Clinton ada rencana setengah jam sampai 1 jam. Lebih bahkan Gus Dur dengan spontan nyaritakeun di istana ini di bawah kalau digali ke bawah sekitar 6 meter di situ ada titipan-titipan benda-benda. Wah kaget Bill Clinton. Akhirnya kan dilaksanakan. Ternyata bener. Masya Allah aya barang-barang karuhun di zaman gitu presiden pertama Amerika tesa Kennedy terus kan kedua si Ahmad aduh bisa dibawa babarengan nih jelema ya iya jadi orang tambah bodoh ngahijinya nada ayo Masya Allah nah iyalah Gus Dur ini datang ke Indonesia Masya Allah artinya poho sebab naon kadeuleuh kan luar biasa. Namun di Mesir pernah di Baghdad Mesir sarua di Mesir ketika jalan ke sare hudang begitu hudang langsung lempang kan Gusmus kaget ada apa sih kan yang di kamar jeung Gusmus ada apa sih Gus Dur terus lempang dituturkeun bae ku Gus tapi ti kejauhan sebab lamun deket osok terjadi dipantau ti kejauhan ternyata langsung diuk ziarah begitu ziarah Gusmus kan cicing gitu kan dan rekan anu lain tiluan begitu geus beres ditanya Gus ini makamnya anu udah dia padahal merata ini makamnya kiai anu yang mengarang kitab anu kitab akhirnya kan dicoba ditanya ke ahli-ahli Mesir ternyata bener nah iya kan bisa kos gitu eta kumaha eta kos gitu Haji Pendi mah pan iya makam lain begini mah
lah iya makam wali lain biasa aku mah teu wau atuh irawauna sih eta makam ayolah jelema-jelema laluhur teh mentek terjadi zarahan salah satu tanda mulyana manusia setelah maut namun maut tadi zarahan eta berarti aya ruhil qudsi aya nur ilahi geus biasa kitu ja urang ge embung sanajan ka Banten ambalayah ta makam sugan aya terbersih tayang zarah kana belah dia jan teu geus ka Maulana Saudin Mbak padahal mah loba makam-makam mantak naon ka sejen-sejen henteu geus dibejaan ge ieu makam anu mat geus dibejaan ieu makam henteu lah atuh biasa bae sih kadieu tadi tapi kamu Maulana Saudin kabehan jelema padahal dia kan loba anu sejen diberen teu hayang di Maulana Yusuf emang saurang doang atuh lain tetapi dibere teu hayang hiji Maulana Yusuf dinya makam anu tertera henteu kabehan geus neuk hiji bae ka Maulana Yusuf kecuali dibejaan makam dibarengkeun bae ketika sorangan mah Maulana Yusuf bae hiji nek esek ka diri kumaha geus teu bisa dipaksakeun sebab naon anu tertera nur ilahi nyambung na jeung urang eta kajen kumaha ge masyaallah. Nah iyalah belanja untuk kepentingan ruh jasmani dokter mantri obat belanja untuk kepentingan ruhil qudsi ahli hakikat anu nyahonya karena utar atur tentang ruh posisi karakter sebagaimana jelema tukang tumbuh-tumbuhan di kebon ketika manehna asup ka kebon geus nyaho ieu tangkal naon tangkal anu ieu tangkal anu buahna kos kumaha buahna bakal tangkalna bakal gede apa leutik nyahueun ta tukang nama nyahueun ta tukang tatangkalan sup ieu tangkalan leutik urang mah dikiki ieu tuh betul ieu tangkal anu nya geus tepat jasa ieu tangkal anu bakalna taudanon mun jadi bu tangkalna gede rindak engke buahna anu seperti anu rasana seperti geus nyahoeun ieu tangkal anu terus urang mah kuari lamun dibere ge ya ieu tangkal naon teh nyaho misalna tangkal rukem mesti nyaho ieu nyaho ngaran teh rupa rukem bae urang nah ayo ieu tangkal ye ieu tanggal mahoni kadang-kadang orang nyaho buahna doang tanggal mah teh nyaho ieu naon ibu mahoni ieu tanggal naon kos kumaha nya buku dihareupeun sia buku sia eta keur nyuhan di tanggal mahoni oh ieu tanggalna tuh urang teh nyaho urang gak hijab tapi tukang tatangkalan ke ieu daunna tanggal anu yakin bakalna gede buahna seperti anu rasana kitu ieu tanggal anu oh ya seluruh tatangkalan mungkin 10 mungkin 50 mungkin 100 nyaho kabeh tukang ahli hakikat jauh ketika kedatangan oh ieu mah teu meunang diasupkeun thariqah sebab terlalu banyak karunggoni enggak usah ini mah walaupun bagaimana ieu mun cara tatangkalan ieu mah tangkal kacang dipelakeun di batu ya tuh jadi atuh jeung nyaho pinter eta jelema aduh pinter nah kos gitulah ahli hakikat nyahoeun ieu dijadieun tangkal anu mantap cara nanyana beda-beda aya nu titah di masjid bae aya nu titah di mushola bae aya nu titah di gunung aya nu titah di leuweung aya nu titah macem-macem sebab nyana nyahoeun ka karakter tatangkalan nu kudu dipelakna dihuma nu kudu dipelakna dicai nu kudu dipelakna dan lain sebagainya hanya tukangna nu nyaho itulah ahli hakikat masyaallah lamun urang teu balanja moal nyaho kudu balanja heula iyalah ngabahasakeunana Tuhan Syekh luar biasa geus payam bagi likuli insanin wallahu a'lam bishawab.